Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji jejer cariyos anu enggal nyaeta Jawara Tilu Hideung. Ieu cariyos masih keneh karangan Emang Nyalira nyembara. Mudah-mudahan di pidangan sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Mangatur nuhun kana parantos subscribe, like, sareng komen dina channel Amang ieu. Atuh kanu arenggal subscribe jadi tacan uninga Mang biasa neraskeun ieu hanca dongeng teh tabu 7 wengi nya baraya. Janten pami ayeuna dipadar ku Mang teh anjing tabuh 7 wengi deui trasanana teh. Atuh bilih wae ada telat-telat sakedik ulah kirang nyahapunten kumargi sakapung sinyal ari nuju awon teh sok sesah lebetna. Atuh sajabana ti kitu pami wae Mang dina hiji waktos teu tiasa midangkeun dongeng panginten nuju aya kaprayogian atawa nepi nuju aya wagalan anu sanes atawa nepi Mang nuju kirang ngaraos ulah kirang ngahapunten nya bare. Nanging mudah-mudahan Mang salawasna sing aya dina ginanyar kawilujengan pon kitu deui sadayana anu sami-sami karesep sareng kacinta kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari eta dugikeun ka Mang Kiwi tos nyanak Supala ka bumina nya baraya. Supala ayeuna tos aya di bumina Mang Kiwi dugikeun ka dinya. Sumangga ieu hanca dongeng ku Mang geus jadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Yang dagoan sakedeung nya Mamang rek nyokot cai jeung dahareun ka pawon. Me ujang teu hanaang jeung lapar teuing. Ceuk Mang Kiwi ngajak nyarita ka Supala. Ari Supala manehna mangan saukur ungeug tandana nganyakeun kana omonganna Mang Kiwi. Geus kitu Mang Kiwi ngaleos heula manehna ka pawon rek nyokot cai jeung dahareun keur Supala. Ari Supala manehna mah kan saukur diuk we dina palupu. Bari jeung eurih-euriheun eta budak teh. Inget wae kana jadi kolotna. Teu lila ti harita kurutak Mang Kiwi geus datang deui ka dinya. Bari mawa cai jeung kulup sampe oge supan taleus diwadahan kana piring seng anu geus karoho. Tong diasongkeun ka Supala bari pok manehna nyarita. Sok layang inum heula caina jeung asaan ngaraya kulup sampo jeung supan taleusna meh genah kana awak ujangna geura. Ceuk Mang Kiwi bari ngasongkeun cangkir anu geus dieusi ku cai gap ku Supala ditampanan tuluy dregot heula eta cai teh. Sanggeus nginum cai leungeun Supala ngarangkong kana kulup sampe am kumanehna diuapkeun. Ari beungeutna sajeroning ngagayem teh katenyo pikiranana Supala mah siga nu keur ka mana we eta budak teh malaweung tayona wae masih inget keneh kanu jadi kolotna anu duanana oge geus areueuh di kieuna. Tah kitu jang sok sing loba daharna beuteung ujangna teu lapar. Naon atuh da di Mamang mah ngan sakieu ka buktianana geuningan. Ceuk Mang Kiwi bari mencrong kana beungeutna Supala anu mimiti leler tina ceurikna ayeuna mah. Sanggeus Supala rengse ngadahar kulup sampeuna pok Mang Kiwi kadenge deui nyarita. Tah ayeuna bisi ujang geus tuduh mah kadangkeun we heula nya. Atuh ieu bantalna ngan hampura da Mamang mah teu boga kasur jang sabab hirup ge
ngan sorangan teu boga anak pamajikan. Jadi wayahna lamun sarena ngan saukur diamparan ku sama kungkul teh nya Jang. Nah ujang rek sare ayeuna atawa kumaha ye teh? Ceuk Mang Kiwi nanya deui ka Supala. Ari Supala ngan saukur gogodeg sirahna. Nya teu naon ari moal ka sare mah. Ngan ayeuna geus we ulah loba teuing ngalamun Jang. Anguran urang ngawangkong ulah jeung Mamang. Me ujangna abang berangkeun. Teu mikiran wae nu jadi kolot ujang. Tah Mamang ayeuna rek nanya ka ujang. Ari ngaran ujang teh saha? Jeung na urang mana ari ujang? Ceuk Mang Kiwi ngajak nyarita deui ka Supala. Supala harita keur diuk sila dina palupuh bari ngaramesan kadua ramo leungeunna. Manehna teu buru-buru nembalan. Pananyana ti Mang Kiwi kalah katuluy mencrong kana beungeutna Mang Kiwi. Bari jeung kucap kiceup kituna teh panonna. Ari Mang Kiwi barang dipencrong kitu ku Supala teh. Hate manehna meuni nyeredet ngarakacak. Ngarasa watir nenyo eta budak. Tuluy Mang Kiwi nangkep kana sirahna Supala. Bari pok kadenge manehna nyarita. Dadah teuing jalu. Geus weh ti mimiti ayeuna mah. Ujang di dieu jeung Mamangnya. Ujang ku Mamang moal pisah saha. Ujang rek dianggap anak Mamang sorangan. Atuh ujang ge ka Mamang ulah rek anggap sasahannya. Anggap Mamang teh kolot ujang sorangan. Ceuk Mang Kiwi bajeng teu karasa. Cai panon manehna geus ngalembereh masihan kana pipi. Sanajan nya oge Mang Kiwi teh lalaki. Tapi ari kunenyo kitu-kitu teuing mah teu burung we. Hatena ngarasa kagerih. Ngarasa watir iras ku nasibna Supala jeung nu jadi kolotna. Kaayaan harita di saluareun imah baraya. Wanci geus maju ka peuting. Di luar geus sepi jempling rehe comrek. Geus teu kadenge sora nu batuk-batuk acan ceuk paribasana mah. Keur mah imahna Mang Kiwi teh rada nenggang teh nu sejena. Jadi teu matak aneh. Lamun di tempat cicingna Mang Kiwi mah di beurang kenehna oge geus diisieun. Nu kadenge ngan saukur sing saleorna sora angin anu nebak dina saluhureun tatangkalan. Jeung ngikrikna sora jangkrik anu araya di satukangeun imah. Nu ngeusian kana simpena peuting dina mangsa harita. Mang Kiwi jeung Supala ari ku kalilaan mah anu duaan teu burung we sarare. Dina palupuh rohangan imah dengan saukur diamparan ku Samak. Nyarelekna mangsa teh teu karasa ari ku dipake sarare mah. Nyaho-nyaho wanci teh geus rek ganti deui ka isuk. Recetna sora manuk anu araya dina saluhureun dahan kai. Nu rajeg gurilingan ka imahna Mang Kiwi. Mimiti gandeng di sarada. Papageun kana datangna panon poe anu medal tebeh wetan. Ari cahyana meuni koneng umbiang diremas sinangling. Sing kurilap nojo kana tatangkalan jeung dangdaunan anu area di dinya. Hawar-hawar ti jero lemur geus kadenge sora hayam jago anu sing korongok batembalan jeung pada baturna. Ditempas ku sora eme anu sing berele jeung sora sapi anu sing aremo. Pon kitu deui ku sora jalma anu sing gereneng jeung pada baturna. Tayona wae nu rek ngaradon init ka pancuran meureunan. Netelakeun yen harita teh wanci peuting geus kasilih ku wanci isuk.
Angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Dauna pating garupay jeung arulang. Matak waas nenjona jika nu keur milu ngabargeakeun kana datangna wanci isuk. Sakedeung deui rek diganti ku mangsa beurang. Kocapkeun ayeuna Mang Kiwi. Harita Mang Kiwi jeung Supala katenyo anu duaan geus harudang tina sarena. Malah Supala mah keur diuk bari nangkep tuur. Ari panonna siga nu keur ngalamun. Teu lila Mang Kiwi anu keur diuk di sagigireunana Supala kadenge manehna nyarita. Jang, ujang dagoan we heula. Ayeuna mah sakedeung di imah nya. Mamang ayeuna rek ka pasir heula. Rek nguburkeun layon. Kolot ujang teh kapanan? Ombong can beurang teuing ye. Sabab lamun geus beurang teuing mah geus kaburu loba jalma anu manggihan. Nu antukna matak kuyur salemur. Ear saja jagat meureunan. Tah kitu nya Jang. Ceuk Mang Kiwi bari cengkat tina diukna. Teu lapok kadenge Supala nyarita. Milu abdi Mang, ceuk Supala bari nangtung manehna oge. Nya, teu naon atuh ari ujang rek milu mah. Andagoan sakedeung nya. Mamang rek nyokot paculna heula. Temal Mang Kiwi bari ngaleos ti dinya. Tuluy indit ka pipir. Teu lila manehna geus balik deui bari ngajingjing pacul ku ramuleungeun ka tuhuna. Ayo tuh Jang. Ujang diakod we ku mamangnya. Cik Mang Kiwi bari dongko kituna teh. Ngasongkeun tongongna ka Supala. Supala tuluy mancat kana tongong. Ari kadua leungeunna muntang kana beuheungna Mang Kiwi. Geus kitu anu duaan tuluy kaluar ti jero imah. Lempang muru katonggoheun eta tempat. Nyatana ka pasir urut tadi peuting kajadian Rajapati teh. Ku ayana di roga halana kolot Supala ku balung besi. Teu kacatur lilana di jalan baraya. Anu duaan geus aranyog deui ka tempatna layon Ki Marta jeung Nyai Lasmi. Didinya katenyo Ki Marta jeung Nyai Lasmi masih kersing kaloler keneh dina salureun taneuh. Sanggeus ngecageun heula Supala. Gecruk. Mang Kiwi mimiti ngagali taneuh keur nguburkeun layon anu duaan. Teu wudu lumayan dari puh oge ari ku sorangan mah. Tapi ari ku dikeureueuh mah teu burung anggeus. Dua liang anu jerona kurang leuwih sameteran teh. Kira wanci rumangsang. Ku Mang Kiwi geus direngsekeun. Tuluy layon anu duaan diasup-asupkeun kana lombang anu meunang ngagali Mang Kiwi. Supala mangan sokur diuk dina sanapeun tangkal kai. Bari nenyokeun ka Mang Kiwi nu keur ukay-ukay sorangan. Sanggeus layon diarasupkeun kana liang. Ku Mang Kiwi diurugan deui eta liang teh ku taneuh nu meunang ngagali tadi. Bari jeung ditincakan ku sukuna kituna teh. Meh padat cenah. Rengse diurug. Lebah siraheun eta makam ku Mang Kiwi duanana dibere tetenger. Dicirian ku daun hanjuang. Sanggeus nancep-nancepkeun daun hanjuang. Gek Mang Kiwi diuk dina sanapeun tangkal pines. Disagigireunana Supala. Ari napasna meningah hegak renghap ranyug. Kesang ngoprot sawak awak. Bajuna jibrung ku kesang. Sanggeus rada lila reureuhna jeung leler tina kacapena. Pok Mang Kiwi kadenge nyarita ka Supala. Tah, tadi lamun engke ujang sakalian hayang nempo ka kolot ujang. Nya di dieu makamna.
Cek Mang Kiwi bari ngareret ka Supala. Supala manenangan saukur ungu bari mencrong karena kuburan menjadi kolotna. Berabai tina kadua panon Supala alember cai panon anu masihan kana pipi manehna. Tuluy diusap ku leungeun katuhu. Enggeus aya mah ulah rek dicengcerikan wajang. Angguran duakeun ku Ujang. Kolot Ujang teh di ditu sing pinangih jeung kabagjaan. Ulah kawas ayeuna keur hirup kudu nanangan kapeurih jeung kanyeri ati. Sugana tuh jaga mah Ujang bisa panggih deui jeung eta jalma anu geus ngabinasa ka kolot Ujang teh. Tah atuh ku kituna ti ayeuna ka hareup Ujang kudu sing kuat ngajalanan ieu kahirupan anu memang geus kieu kanyataanana kapananjang. Cek Mang Kiwi bari ngusapan kana sirahna Supala. Supala teu nembalan manehna tuluy nyusutan cai panonna. Ari Mang Kiwi nenyo kitu teh pok manehna nyarita deui ka Supala. Tah ayeuna mah hayu Ajang urang nehangan manuk. Mamang kebeneran ya mawa sumpitna. Sabab ari pagawean mamang mah eueuh deui. Lamun teu nyumpitan manuk nya nyumpitan lauk kawalungan Jang. Engke ku mamang Ujang baris diajarkeun kumaha carana ngala manuk jeung ngala lauk di walungan. Make ieu sumpit anu meunang nyieun mamang ya Jang. Cek Mang Kiwi satengah ngabebenyokeun ka Supala. Ngarah saeutik gedena manehna teu nguluwut teuing. Tah nah kumaha? Nah Ujang hayang bisa atawa henteu ngala manuk jeung ngalauk di walungan Jang. Tah ieu sumpitna ya. Cek Mang Kiwi bari nyokot sumpit tina satu kangen tonggong manehna. Lumayan panjang eta sumpit teh. Aya we meureunnan sadepa mah. Mang Kiwi harita nemengkeun ta sumpit ka Supala bari pok nyarita. Tah ieu sumpitna Jang. Atuh ieu dina endong anu tiba ku mamang. Ieu mah anak sumpitna ya. Cek Mang Kiwi bari ngaluarkeun anak sumpit tina endong. Ari eta anak sumpit teh dijieunna tina awi. Mun lancip ujungna teu pina we ti jarum. Tah kan kade ieu anak sumpit teh tungtungna ulah nepi ka nojos kana ramo atawa dampal leungeun Ujang. Sabab tangtuna bisa raheut Jang. Hayu aya mah Ujang kurang dilatih heula ku mamang. Kumaha cara nyumpitna geura Jang. Cek Mang Kiwi bari cengkat tina diukna. Pon kitu deui Supala sarua manehna oge milu nangtung. Geus kitu Supala nuturkeun ka Mang Kiwi. Sanggeus araya di tempat anu rada ieu. Reg Mang Kiwi ngaraneg tuluy mencrong kana tangkal ganyol anu aya di dinya. Ari puahna keur meujeuhna arasak. Tah ayeuna ieu Jang. Itu dina salureun tangkal ganyol. Loba buahna kapanan. Kumaha mangrek disumpitnya. Ya anak sumpit sing nepikeun ka keuna kana buahna. Tangke ku Ujang turutan. Tingalikeun we heula ayeuna mah. Kumaha carana mamang nyepeng ieu sumpit. Jeung kumaha cara niupna nya. Cek Mang Kiwi bari mangasupkeun heula anak sumpitna kana jero sumpit. Sanggeus diasupkeun tuluy eta sumpit teh ku manehna dilempeng kana buah ganyol anu keur singgarantung di luhur. Sanggeus dilempeng Mang Kiwi tuluy niup eta sumpit. Belesat anak sumpit anu kaluar tina jero sumpit mendinga belesat nyuruh ka luhur patak teu katuturkeun ku panon. Teu lila sreb anak sumpit nancep kana buah ganyol
buahna meni ayun-ayunan kadorongkeun ku tarikna anak sumpit anu ditiup ku Mang Kiwi. Atuh Supala anu tadina teu ieu pati kataji teh ayeuna mah manehna jadi hayang bisa. Ari geus nenyo kitu mah teu dilapok kadenge Supala nyarita. "Mang, kuring ngajarannya hayang bisa," ceuk Supala bari mencrongna beungeutna Mang Kiwi. Atuh Mang Kiwi ngerasa atoh manehna nanyo Supala hayang bisa teh. Tah kitu atuh Jang. Alus ari ujang hayang bisa mah. Temal Mang Kiwi bari manehna tuluy ngalatih ka Supala. Kumaha carana nyumpit anu bener? Dimimiti poe harita Supala dilatih nyumpit ku Mang Kiwi nu asalna kana buah ganyol hungkul teh nyumpitna. Ayeuna mah satiap aya bubuahan naon wae nu ngagantung dina salueureun tangkal ku Supala disumpit. Malah lila kalilaan mah tadina ngan saukur buahna hungkul teh anu disumpit ku kadianakeunna mah Supala bisa nyumpit kana cupatna bubuahan anu keur ngagantung. Sakali nyumpit ke buah teh ragrag kasipat cupatna ku anak sumpit. Mang Kiwi nenyo kamajuan dina dirina Supala sarupa kitu. Manehna ngarasa atoh jeung ngarasa kataji sabab budak teh cenah calakan. Malah maboga kaleuwihan lamun dibandingkeun jeung budak anu saumuranna Supala mah. Abong aya teueuh ti luhurna, nyatana teh nu jadi kolotna ti Ki Marta jeung Nyai Lasmi. Supala poe ka poe mana sok rajin ngabantuan kana pagaweanna Mang Kiwi anu karara kaduga mah ku manehna. Atuh sajabana ti kitu sabab Supala ayeuna mah geus pinter kana nyumpit, manehna sok rajin moro manuk sorangan jeung ngalauk kawalungan. Hasil bebeunanganna sok dibikeun ka Mang Kiwi anu satuluyna diolah ku Mang Kiwi dijieun deungeun sangu. Jadi lumayan ai keur sakali deungeunna wae mah teu kudu meuli ka pasar. Beuki lila Supala beuki gede teh budak teh. Malah ka Mang Kiwi oge manehna geus teu asa-asa deui ayeuna mah. Geus asa kakolotna sorangan we. Ayeuna Supala geus manjing dewasa. Aya meureunan umurna 18 tahun mah baraya. Keur meuceuna balekes senteng, buta tulang buta daging. Keur meuceuna bedas ku tanaga. Awak dedeg rupa hade. Ari buuk panjang sasemetak-tak. Sepir leungeun meni bebalingbingan. Dadana sembada. Matak resep anu nenyo. Wamo keur awewe mah. Mah burung teu raresepeun sigana teh lamun nenyo Supala. Kocapkeun dina hiji poe. Kira wanci haneut moyan Supala anu harita keur diuk di jero imah nyarita ka Mang Kiwi nu keur diuk di hareupeun manehna. "Mang, dinten ayeuna abdi teh bade moro heula sakedap maka leuweung. Sugan ari di leuweung mah manukna rada ararageung," ceuk Supala bari mancrong kana beungeutna Mang Kiwi. "Nya, teu nanaon ari rek moro ka leuweung mah Jang. Pan kade ulah ka jero teuing we. Sabab lain ku nanaon diselobakeun sasatoan anu garalak. Narek jeung saha nitna? Jeung narek ka leuweung mana ujang teh? Sabab lain ku nanaon Jang. Ari wangkeun ka mamangna. Ari ujang teu moal batur ti dina mah. Bisa naon nu jalana kapanan?
mulai anu manyahoankeun lamun teu mawa batur teh mah. Temal Mang Kiwi bari malik nanya ka Supala, "Aya rencang mah, Mang. Si Sudil anjeunna rek ngiring moro," saurna mah. Temal Supala, "Nya, syukur atuh ari aya batur ti dieuna. Baruk rek jeung si Sudilnya marona teh," ceuk Mang Kiwi nanya deui ka Supala. "Muhun Mang jeung si Sudil," temal Supala. "Nya, syukur ari aya batur mah," ceuk Mang Kiwi. Teu lila ti harita di saluareun imah kadenge si gaya sora jalma nu keur nyalukan ka Supala. Sing horeng eta jalma nu keur aya di puruan imahna teh si Udil, batur ulina Supala, anu imahna teu pati jauh ari ti Mang Kiwi mah. Supala cengkat tina diukna tuluy mana lempang nu ka hareup. Di luar kasampak si Sudil keur diuk dina sisi palupuh tepas imahna Mang Kiwi. Koloyong Supala nyampeurkeun ka si Sudil. Sanggeus deukeut kek diuk di sagigireun si Sudil. Bari pok kadenge Supala nyarita, "Kumaha? Nanggeus siap ilaeng Dil? Rek milu moro jeung kuring teh?" ceuk Supala nanya ka si Sudil anu keur diuk di sagigireun manehna. "Hayu nah, uing mah geus siap patakan dia ge. Borang teuing mah bisi kaburu panas jeung bisi kaburu arus saha manuk naon gede," temal si Sudil. "Nya, hayu atuh ari geus siap mah. Dagoan sakedeung Dil, kuring rek amit heula ka kolot kuring," temal Supala bari cangkat tina diukna. Geus kitu manehna asup ka jero imah rek amit ka Mang Kiwi nu keur aya di jero. Teu lila ti harita Supala geus balik deui bari jeung mawa enong nu digandongkeun kana tak-tak ka tuhuna. "Ayo Dil, urang indit teh ayeuna," ceuk Supala nyarita deui ka si Sudil. "Aya atuh lah," temal si Sudil bari cengkat tina diukna. Geus kitu aduduaan si ngaleos ninggalkeun imahna Mang Kiwi. Lempang muru ngaler rek ngajugjug ka hiji leuweung anu aya di tebeh kaleureun imahna Mang Kiwi. Ari eta leuweung katelahna teh leuweung hideung, leuweung gonggong simagonggong, leuweung anu masih keneh hara-haraeun jeung masih di parinuhan tetangkalan anu gerde. Ari eta leuweung arang langka kasabab ku jalma, sabab masih loba keneh kacaritakeun ku batur yen eta leuweung teh cenah masih dipinuhan keneh ku sato-sato anu garalak. Jadi eueuh saurang oge nu warani asup ka eta leuweung. Ari lain urang lembur mah anu dareukeut ka tempat eta. Kitu ge nu sok rajeun ngaralas suluh. Bari jeung paling wani oge maranehna ngaralas suluhna teh ngan saukur sasemet nepi ka sisi leuweung hungkul. Dari ka jerona mah eueuh nu waranieun. Kocapkeun ayeuna Supala jeung si Sudil baraya. Sanggeus anu duaan rada lila lalempangna. Kira wanci pecat sawed Supala jeung si Sudil ari tanggeus aranyog deui di saluareun leuweung hideung. Kayaan eta tempat katenyo meniti iseun. Sanajan nya oge ti beurang, tapi eta tempat teh matak pikakeungeun. Atuh sajabana titi iseun teh eta leuweung masih dikerepan keneh ku tangkal-tangkal kai anu galede jeung karolot ari daunna ngahareuman ka eta leuweung. Jadi katenya ti luar mah lamun nenyok ka jero teh meni merdong poek. Reg anu duaan
Sanggeus araya dihareupeun jalan anu rek asup ka leuweung, maranehna hareunkeun heula lengkahna. Tuluy sing koloyong kana sanapeun tangkal kai anu aya di sisieun eta leuweung. Gek anu duaan dariuk dina saluhureun jukut bari jeung maruka kancing bajuna kituna teh. Tayohna wae ngarasa hareudang jeung panas meureunnan. Bari ngalaan duduk kuina. Renghap supala jeung si Sudil katenyo anu duaan menesing rarenghap nadarik napas jerona. Geus kitu supala ngaluarkeun cai nginum tina sajeroeun enongna anu menang mekal ti imah. Tuluy ditotor ku manehna eta cai teh. Sanggeus seueuh nginumna song diasongkeun ka si Sudil. Tap ku si Sudil ditampanan. Leguk si Sudil mah oge nginum heula cai mending ngalek-lek. Sanggeus wareg reuleu si Sudil teuram. Tulila ti harita pok kadenge si Sudil nyarita ka supala. Nah kira-kirana ari cek ilaing loba moal nyala manuk anu araya di ileuweung teh baba sakakara uing mah inca ka ileuweung. Jadi can apal kumaha-kumaha nakayaan di ileuweung. Cikari cek ilaing nayaan atawa moala cek si Sudil nanya ka supala. Nyebutna ka supala teh la we si Sudil mah dicokot tungtungna jeung dicokot gampangna. Sabab ari kabeh mah disebutkeunana cenah panjang teuing menjarkeun teh. Ari sigana mah loba dil. Sabab kangaranana oge di jero leuweung kapanan. Tangtuna sanajan rek sato naon wae oge. Loba ari dinu kieu mah biasana oge dil. Tembal supala. Tapi geuningan siga nu tiisieun kadengena ku uing mah lah. Moal lamun keur arerit usaha mah kitu. Keur daragang channel sigana mamurnaan. Da panggeusina oge areueuh geuningan. Ceuk si Sudil. Nya. Keur nareangan heula lahang sigana mah dil. Keur dijadieun gula. Tembal supala bari jeung rada nyerengeh kituna teh. Jeung sirikeun kana omonganna si Sudil anu matak pikasirieun. Angin leutik anu aya di eta leuweung meuni ngahiliwir nebak kana awak. Matak genah karasana. Sigana wae lamun teu inget mah lamun marahna teh rek ngarala manuk datang ka dinyana teh moal burung teu sarare dina saluhureun jukut. Sanggeus rada lila rareureuhna anu duaan carengkat deui tina diukna. Tuluy laleumpang muru ka jalan satapak anu remet ku eurih Ali Musa. Supala jeung si Sudil maranehna doaan beuki arasup ka jero leuweung. Sanggeus araya di jero mah suara manuk anu tadina teu kadenge teh ayeuna meuni gandeng kana ceuli jadi tempas jeung pada baturna. Atuh sajabana ti kitu suara sato-sato anu sejenna oge meuni kadarenge kuduaan ayeuna mah. Suara monyet sing careko ditempas ku suara mok anu pati ngaramoh di kajauhan. Suarana meuni aweuhan kadengena minuhan ka sapangeusina eta leuweung. Reg anu duaan ngararaneg deui tuluy taranggah ka luhur ditenan kana saluhureun tatangkalan. Breh ku supala jeung si Sudil katenyo sing horeng dina saluhureun dahan kai teh meuni loba manuk anu keur sing aracleu dina dahan. Malah monyet jeung sulili oge teu kurang keur sing darangong dina dahan kai bari jeung narenjokeun ka maranehna.
Kelila ti harita pok kadenge sora si Sudil anu nyarita ka Supala. Wah, nyawe keningan lah. Meni loba kieu ieu manuk teh. Jeung gerde deui nya. Eta mata kuarap bisigan nama hiji ge geura. Ceuk si Sudil bari tanggah kana saluhur rendahan kai anu area di dinya. Nya Dil. Kapan tadi cekuring oge kumaha. Dinu kieu mah tempat caricing manehna. Tembal Supala bari sarua mah oge tanggah ka luhur ditenan kana manuk anu keur araya di dinya. Ayo atuh kada kaluarkeun tah sumpit sakti teh. Geus teu sabar wing mah. Hayang ngasaan daging manuk anu gede tuh. Eunah sigana moal teu burung pepal geura dagingna oge. Lamun dibeuleum teh lah. Wah, pedo pokona mah. Ceuk si Sudil bari nunjuk kana hiji manuk anu keur aya dina saluhur rendahan kai. Nya. Keheula daguan sakedeung Dil. Tembal Supala bari jeung nyabut heula sumpitna anu digandong dina satu kangen tenggongna. Teu bina we teu nyabut panah. Ngahaja Supala mah ngieun wadahna keur sumpit. Jadi meh gampang cenah lamun sakali rek dipake teh. Sanggeus nyabut sumpitna, Supala ngaluarkeun heula anak sumpit anu diwadahan kana wadah anu meunang ngieun manehna. Ari disimpen eta wadah teh dina cangkeng kencana. Sanggeus nyabut hiji anak sumpitna, tuluy diasupkeun kana sumpit. Geus kitu sumpit dilempeng kana manuk nu keur euntreub dina saluhur rendahan kai. Sanggeus lempeng, srup Supala niup eta sumpit. Pelesat tina sungut sumpit kaluar anak sumpit. Ninga pelesat ka luhur. Teu lila srep anak sumpit nancep pisan kana dadana manuk. Kalayang manuk anu keur aya dina saluhur rendahan kai teh ragrag awakna ka handap. Gepluk asup kana rungkun. Si Sudil barang nenyo manuk geus ragrag asup kana rungkun. Manehna tuluy nyampeurkeun ka jero rungkun. Sanggeus dikorehan ku manehna hantukna ngapanggih eta manuk teh. Tuluy dijingjing jangjangna dibawa ka Supala anu keur nangtung bari tangah keneh ka luhur. Beunang ya lah. Wah, mantap lah. Eta teh makan teh kuat kasakali keker oge atuh. Teu nyalahan. Ceuk si Sudil bari jeung nemongkeun manuk ka Supala. Ari Supala mangan sok nyerengeh we nanyo si Sudil kitu teh. Supala harita manehna ngarahkeun deui sumpitna ka luhur. Rek ngincer hiji manuk anu kacida alus buluna. Sanggeus dia lempeng deui sumpitna. Pelesat tina sumpit Supala ngapelesat anak sumpit. Muru kana manuk anu keur anyeucleuh dina dahan kai. Sreb beuheung manuk anu keur ngadangong dina dahan kai. Katiir pisan beuheungna ku anak sumpitna Supala. Atuh kalayang manuk nu keur aya dina saluhureun tangkal kai teh ragrag. Awakna meuni notog ka handap. Teu lila gepluk awak manuk niban kana lemah. Si Sudil anu tita tadi keur nenyokeun manehna lumpat deui muru ka manuk anu keur ngagoler dina saluhureun taneuh. Sanggeus deukeut manuk nu keur ngagoler teh dicingjing deui jangjangna bari dibawa ka Supala. Gede geuningan eta manuk teh Dil. Ceuk Supala bari nenyo kana manuk nu keur dijingjing ku si Sudil. Nyala meni resep kieu ya nanyeuna oge ah. Moal teu pepel geura dagingna. Ceuk si Sudil
jeung neng teng eta manuk nya gunukeun we heula di dinya deul. Engke lamun geus dirasa cukup karek urang kaluar deui ti ileuh ceuk Supala. Nyala tembal si Sudil. Cag urang tunda heula baraya kayaanana Supala jeung si Sudil nuker ngarala manuk di jero leuweung. Urang ngeteundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjoang siam. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeureun deui. Baraya mangusaki heula cagarapan dongeng Sunda timang dina cariyos Jawara ti Leuweung Hideung bagian anu kadua, insyaallah bagian anu katiluna kumang sejadi teraskeun deui dina dinten anu salajengna. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana, nyuhunkeun deh punten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeun. Mang Seja pamit kasadayana. Wilujeng kantun. Permios.